Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumaha ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dagat ayeuna sim goreng beres naraskeun jajar tata Sunda Jawa Talaga Herang dina bagian nu ke-52 na. Der kasadayana manaranco. Dina mangsa alam isuk harita Mbah Kadir Ambus Saros Sipohang Nilasmi harita keur dahar jero imah. Dina waktu harita kedatangan semah nyatana nyilamat jeung asud babaturanana Sipohang jeung babaturan Nilasmi. Nyilamat harita ngadeukeutan diukna kadeukeutan Sipohang. Jadi Sipohang teh diapit ku dua wanoja. Nyatana Nilasmi jeung Nyilamat. Asud harita rada kesel oge ka Nyilamat bet kitu kalakuanana. Lalu senama ulah kitu lantaran Sipohang teh mika cinta ka Nilasmi. Nilasmi oge sarua mika cinta ka Sipohang. Sakuduna mah Nyilamat teh ngadeuketan ka dedina. Mun kitu mah tang tuna bae asud teh bakal bungaheun. Tapi harita mah boro-boro bunga nu aya oge kesel ka Nyilamat. Bikin Sipohang harita rada kurang kirim Sipohang oge di situ mah Nyilasmi ambekeun timuruan ka dirina. Mbah Kadir jeung Abu Saroh ngarti deui eta dua wanoja teh mika cinta mika hayang ka Sipohang. Sipohang geus ngaragrakeun pamilih nyatana ka Nyilasmi. Sok kadinya teruskeun di daharna. Jang genjang sok. Yang Pohang oge yang asur sok nya nambah dewe tong asa-asa nyai Nyilamat Nilasmi sok teruskeun deui tah tuangna sok mangga. Nilasmi daharna memang kurang ponyo manehanana teh keur karagragan musibah teh pan ambu kuning tilar dunia dina waktu penting tadi. Kuburan ge masih keneh beureum tangtuna bae manehanana sedihna anu kacida gedena. Sipohang di dalammu sangkan ulah cerik bae ulah ngalamun sok teruskeun dewe cenah daharna sangkan beteung kaeusian ku kadaharan. Sangeus ngareng sedahar. Nilasmi Nyilamat mantuan rawat harita teh jeung Ambu Saroh. Tapi Mbah Kadir jeung Sipohang katut asud mah harita aya di tengah imah ngobrol wae ngalir ngidul sagala di pedar. Sangeus narada beurang kira wanci mah pukul 11 beurang Nilasmi harita dianterkeun ku Sipohang ka imahna Ambu Kuning atawa ka imahna Bah Kuning. Ari asud jeung Nyilamat terus we nutur-nuturkeun ka mana Sipohang leumpang tang teu dituturkeun. Satepina ka imahna Nilasmi harita beberes di buruan teh. Katampu atuh da loba getih urut peuting tarung teh. Peuting mah teu katingali tapi harita mah jelas pisan loba getih ucrat asret ka itu ka dieu. Sokomo pangawakan si Landora jeung si Bursun mah apan ancur teh ka itu ka dieu tangtu eta getih teh narempel dina bilik imahna Nilasmi. Sipohang antiku Satyana ker terus-terusan maturan ka Nyilasmi. Tapi Nyilamat oge terus-terusan mepet harita teh ngadeuketan ka Sipohang. Sipohang harita teh ngareret ka Nyilamat bari jeung pok harita. Ieu Nyilamat ieu kunaon ieu? Ngadeuketan bae ka akang itu teh. Punten-punten nae mah nyai nya. Pan aya asud, tu asud di karunya. Asud teh yeuh kudu dibejakeun mah bogoheun ka nyai teh. Lantaran kitu nya kudu dideketan deui atuh ku nyai nya. Karunya tu asud teh manyun. Ya bro, si teh mah nyarekeun mah nyarekeun nama ka angkang. Poe ka kitu tuh, deketan asud ka itu. Sok buru nyai. Nyilamat harita baeud. Manehanana pungkul diceritaan kitu ku Sipohang teh. Tungtung nama ngadeukeutan wae ka asud ge harita diuk. Diukna didinya deketan paguron, didinya memang aya bangku awi, apalagi diukna Johana Sigurawa jeung anu sejenna. Asud harita nalalamu kana hate Nyilamat
tidutuna mah meureunnan nyaah asud teh ka nyelamat. Ok asud harita cumarita ka nyelamat bari ngusapan kana leungeun katuhuna. Tong sedih nyai, mun aya engkang di dieu nya tong sedih nya. Dan be ari Kang Pohang mah cenah sareng Nyi Lasmi eta mah tong di ganggu gugat eta mah gedeng deui bakal akad nikah. Urang me nyai nya kudu bisa bebarengan. Akang teh nya nama nyaah ka nyai teh. Ulah nepikeun ka di mamolekeun ka nyaah, di mamolekeun ka nyaah akang ka nyai teh. Ya pisan akang mah ti saprakna urang bebarengan oge da geus nyaah akang mah. Jadi wayah nanya ge kudu nyaah ka engkangnya. Nyelamat neuteub harita kana wajahna asud. Dua teutepan bantrok geleter harita aya dua kekuatan sumarambah kana badana. Jantung asud jeung nyelamat dak digdug. Padahal mah mika cinta nyelamat ka si Pohang tapi harita mah neuteub kana penon asud beteratug tutunggulan. Di saprakna harita benih-benih cinta milikna nyelamat harita tumbuh. Harita kaluar tina hatena. Asud ka cidabungahna tetela nyelamat teh geuninganan teu kosong-kosong ting dina hatena aya rasa cinta ka dirina. Sangeusna Nyi Lasmi jeung si Pohang beberes. Buruan teh euna mah jadi raresik. Jadi teu bala teuing jeung teu kotor teuing. Harita Nyi Lasmi jeung si Pohang asup ke jero imah, terus beberes di jero imah. Ngeprukan tepas, ngeprukan tengah imah, dapur, kamar jeung rea-rea deui. Harita mah ngeprukan imah dibantuan ku asud jeung nyelamat. Padua-duaan ngeprukan teh. Puguh asud bunga bisa bebarengan jeung nyelamat, ayeuna mah nyelamat oge malahan masuk imut ka asud teh. Ari ka si Pohang ayeuna mah cintana teh disimpen we. Eta cinta teh na marek dibikeun cenah ka asud. Dua pasang japati terus-terusan digarawai harita dina mangsa alam beurang. Panas mah panas tapi teu karasa panas lantaran kaayuhan ku hate masing-masing anu keur barurunga. Sokomos si Pohang jeung Nyi Lasmi mah asud jeung nyelamat oge bungaheun bisa babarengan dina waktu harita. Sedangkan Mang Adud nyatana pepuh lemur katut Mang Dudung Pak RT. Nyahoeun yen si Pohang Nyi Lasmi datang kadinya ka imahna harita oge nuturkeun mantuan harita digawe sabisa-bisa di jero imahna Nyi Lasmi. Kasampak teda memang pagaweana setik teuing nya ku Mang Adud jeung Mang Dudung teh dibereskeun ulah cenah nu lain mah ulah mantuan yang digawe cenah manehanana sok sanajan saeutik. Imah Nyi Lasmi ayeuna mah jadi resik bersih urang geunah we deui di cicinganana. Nyi Lasmi sok sanajan abu kuning jeung bah kuning tos tilar dunia. Anjeunna bakal cicing di dinya tumetep di dinya. Sok sanajan murid-muridna oge teu araya nu 20 urang parantos tilar dunia. Anu opatan Johana Gurawa Pandel jeung si Warladah apan kabur ninggalkeun eta paguruan sieun dipaehan ku si Landora jeung si Burson. Nyelelek namang salam teu karasa wanci zuhur harita geus liwat. Panon poe geus lingsir ngulon kira-kira mah jam 1. Panasna memang oreret haus di karasaanana teh. Nyi Lasmi nyanak cai harita teh diasongkeun ka si Pohang ka pupuh lemur jeung ka Pak RT. Leguk-leguk harita teh ngaririnum. Ari opieun mah da can aya opieunana. Anu kamari mapan geus hararaseum geus teu ngeunah we di daharna. Pok harita teh Mang Adud cumarita ka Nyi Lasmi. Yai, ulah mah ngarasa prihatin sabenerna mah heueuh ku pupusna tuang ibu oge pupusna tuang Rama. Jeung sabar sing tawakalnya.
Da KBG bakal maranaot, abah ge bakal maut. Urang mah kan bisa ngajalankeun kewajiban bae. Itu kieu nama aya dina kersaning Gusti Nu Maha Suci Allah Azza wa Jalla. Sing sabar sing tawakal, mudah-mudahan we sadayana aya dina tempat anu endah nyatana di patamanan sawarga. Mohon pisan patua, mudah-mudahan we atuh tuang ibu nyatana si ambu ke si abah aya dina panang tayungan mantena ditempatkeun di tempat anu sae. Dados pisan eta teh bah oge nyai, mudah-mudahan bae sadayana teh anu parantos di dunia ditempatkeun di tempat anu sae mungguhing Gusti Allah taala. Ari jeuk pohang mendatang tuna bae bakal aya dina tempat anu sae. Kawan tu eta mah ngabelaan nyai di dieu, ngabelaan harga diri dan nu bisa kena ilmu silat mah memang kudu ngamalkeun ilmuna. Dados teh kitu batua. Bener pisan jeung. Memang kitu eta teh. Ari bisa kena ilmu silat mah kudu digunakeun eta ilmu. Sok nanajan hasilna ya anu parantos kauninga ku urang aya korban kitu nya. Namina jago, aya di dulu jago terus-terusan be seperti halna langit. Di luhur langit ka hiji aya langit ka-2 terus mikeun ka langit ka-7. Di luhur langit oge aya deui kan urang mah teu apal aya naon-naonna. Cek paribasa teh mah ulah sombong adigung-adiguna. Aya anu leuwih hebat tinimbang urang. Aya anu leuwih hebat tinimbang si A, si B, si C. Buktina manu terakhir nu leuwih hebat manyatan Allah Azza wa Jalla, Pangeran anu murbengin alam, anu selawasna teu pernah sare, selawasna mereka nyaah ka setiap insan, ka setiap jalma. Serea dita unggut-unggutan kana caritaan Mang Adu Depepo Lembur. Memang bener jalma mah kasaktian teh terbatas. Si A sakti, si B lebih sakti. Kitu jeung kitu bae nya pungkasna mah aya nu leuwih gagah terus sakti nyatana Allah Azza wa Jalla. Kasugri para wargi. Tinggalkeun heula si pohang nyilasmi sareng anu sejenna. Iwari urang kocapkeun nyatana ka guruna si Landora oge si Bursonu katelah hiruntuk teh. Dina waktu palastrana si Landora jeung si Burson aya beja anu gaib ka kiruntuk. Yen anak buahna atawa muridna teh geus ti dunya bogo kiruntuk harita teh kakerot ngancing. Manehanana kudu bisa balas dendam ka anu geus maranggatkeun nyawa muridna. Tangtuna bae eta jalma anu geus maranggatkeun nyawa si Landora jeung si Burson teh jalma sakti lain bantrak-bantrakeun. Guruna si Landora jeung si Burson yang tenak hiruntuk teh jago kahot anu geus malang melintang baretoma. Ayeuna manehna teh geus ngundurkeun diri di dunia kejawaraan. Tapi ayeuna mah kapanggil deui hatena, hate panas asa direrab, bakal ngacorag kalamur ceherang. Hayang tarung langsung jeung si pohang anu geus maragatkeun nyawana si Landora jeung si Burson. Anggurak tilah aing jahosya. Ya deruga telah si pohang. Ya wani-wani maragatkeun nyawa murid anu dipikanya aku aing. Tungguan siapa balas di aing pohang. Tungguan siapa balas di aing. Itu cuma di tanah akhir untuk kesal pisan kasih pohang. Nek balas dendam cenah manehanana. Sanggeusna akhir untuk atau akhir untuk teh sasadiaan persiapan. Baju gede salin kun bersih. Make baju sing sarwa hideung. Celana komprang, baju hideung, ikut barang bang semplak oge hideung.
Manehna make itek hideung deh sarua. Lempangna kiruntuk saliwat mah lalaunan tapi blesat. Kiruntuk harita lempang ngablesat, omong lempang tapi tarik. Pipindahan bablesatan. Lempang les jeleg. Lempang les jeleg gitu jeung kitu bae. Sok sanajan lempang gancang jika anu ngaleungit saterusna mah celik ngajauhan we padomukanana di leuweung Citamping teh. Di leuweung Cimacan teh Prakomdang. Iruntuk sajeroning lempang teh kekerot manehanana hayang buru-buru tapi kelembur ceherang, hayang langsung pajonghok jeung si Pohang, hayang langsung duel ngadu kakuatan. Si Pohang ceuk pangrasa kiruntuk mah budak keneh jajak kangora tangtu cenah ilmu nage moal sakumaha. Dibandingkeun jeung dirina mah wah leuwih unjul cenah elmuna. Gancangna carita para kaum dangu kiruntuk dina mangsa alam pas sore harita teges tepi we. Kalembur si Pohang. Kiruntuk teh langsung asup ka pilemburan nungguan heula peuting. Manehanana harita aya dina tangkal kayu ucang-ucangan bae bari jeung nyarande. Eleuh waktosna parantos para kaum dangu Ulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.